Nah ye nu mantak disebutkan mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya iman mah boro-boro naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hese taneangan nu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awak lama seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ngaijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadengekeun ka anjeun tetep jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal mauta yab'atsuhumullah Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian terus diludahan saenggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus bae Kangjeng salat bae urang mah henteu diteudeunna naon ge henteu mah henteu bae masyaallah Kangjeng Nabi pohar kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut lah mat sok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh geus urang aya anu eueuh kadeu nu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komun eueuh cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum benta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayeuna laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu darek ngadengekeun terus iman innama yastajibul ladzina yasma'una jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah teu beda urang bae saminggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyang saminggu bae teu ngadengekeun uraian Al-Qur'an asana awak nyeri
Eta berarti imanna geus hebat jasa tah. Barang kabeneran diuraykeun tambah nyeri. Siapa ayat cenah galak jasa ka aing. Masya Allah tapi rindu. Al-Quran mah beda rindu. Geus kebel ge urang teu maca-maca Quran, rindu ka Quran baca. Aya nu neuleuh doang geus kebal teu maca Quran, aya Quran mah di deuleu. Sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh. Rindu beda ka Quran mah. Urang begitu muka Quran, ieu teh lain kalam manusia. Kalam Allah. Aing ku bisa neuleuhna ge ka kalam Allah geus pohara. Ku aing dibaca ku cinta aing. Ieu Quran direnungkeun ku urang tah. Begitu Quran dibuka teh direnungkeun. Beu aing keur berhadapan jeung Allah. Kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana. Aing teu make kopea izin ka Allah. Mulai make kopea. Mun Ki Haji teh maji make sorban make sorban. Kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah. Maju make kipas. Tiis re. Saku majikan dari tadi kadang gereyang-gereyang orang ngaringkuk teh ka haji. Ya Allah. Hawa Al-Qur'an mah kos gitu. Maca Quran mah selembar. Berlanjut bersambung ke halaman sekian teangan set. Berlalu ke teangan set. Beres Quran. Baca Quran maka karak 2 ayat ge. Teu bisa dipaksakeun. Teu bisa dipaksakeun. Oh walaupun geus matana nu burem geus. Make kaca. Kaca teh mun pake neuleuh Al-Qur'an mah remeng-remeng. Lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah ja cek. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Pakai innama pasti. Moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad, disampaikeun Muhammad, jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima, berpikir maham iman, mukmin. Jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad. Ari nu teu ngadengekeun, nu teu ngadengekeun mah kafir. Bahasana Al-Quran nyebutkan ka kafir teh ya iya wal mauta yab'atsuhumullah. Bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta. Mauta teh jamatina mayyitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin. Jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae. Kafir teh jelema nama hirup gararan tenggarara gajasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena. Geus jelema anu paeh mata hatena kafir. Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing jak Allah. Tedeng euy mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta ku sebab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran, teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat. Engka di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un. Tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae. Mukminin digiringkeun ke ka aing diadili. Kafirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae. Bakal dibalas payujazihim bi'amalihim. Kabeh bakal dibales. Atuh jang naon aing nyieun sorga, jang naon aing nyieun neraka, lamun nurut kabeh atuh kosong neraka. Iya atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae. Nu iman bere bagian sorga. Nu teu iman kafir. Eguan segala, si seng-seng segala, siang-siang maling seng eta.
geus ka ditu neraka berarti eta tah dawah ngajeun mah dawah ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta paeh sebab manusia teh kieu manusia ye ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge anginna geus ambal aya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bage geus ambreng-ambrengan kobo mah komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagae atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngeun eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nya make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung deres anu lalaki mah mun aya nu awewe teu make calana pan keomna doang nu teresep ge urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta wan bobogaanna ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem mah haji nggih wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos kitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu nu hebat mah jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad di kubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah
bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul teu maot Kangjeng Rasul ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul aya hadis Bukhari jeung Muslim Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya teu diureukeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki araya kabeh teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi kemudian Ibnu Hajar Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi teh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditah sia nyieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitah ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detek-tekadkeun maot pak anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arasuk ka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu ieu aing mah teu nitah kos kitu teu nitah aing mah nitah ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun bae wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres si kiai ieu teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba di hareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat di budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang ai keur babelajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema dulu diangkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi nah urang teu izin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar apa izin teh apa urang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi di hareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantap kuari ararambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya tekadkeun kakale mantap nu mantap kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema
begitu nyaritakeun dunia terus anu-anu bagaimana enggak gitu aja henteu kitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus tah cek teh hebat di jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah terseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ye saguru kajen kukumah urang mah coba kuari nu diagungkeun ka Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludang pan kadi Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi sapan eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kangjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi seserian sia mantak aing mah teu milih eta tekad dia izin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali di bare gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh padurang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kangjeng Nabi sia nu diurci ku pateh kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar jabar bateh aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cik Kangjeng Nabi ngan aju sia pan milu ka Atut kan eta urang juga di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng berarti izin ji kunaon teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan na ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca shalawat nyambung ka Kangjeng Nabi shalawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah padewita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kunaon teu boga tekad kos kitu atuh izin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-borona naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang anu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awakna mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun tatap jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos
summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Cek kupar-kupar Mekah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng celi aing. Geus torek celi aing sia terus bae Muhammad. Geus kieu atuh aing mah aya pamenta. Coba laula unzila alaihi ayatun min rabbih, coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Saleh dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked, Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit. Coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imana ieu mah bacaan Quran malulu Quran. Kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran, geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan. Kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula Anjeun Nabi langsung ditegur ku Gusti Allah, "Qul bejakeun Muhammad ka para kafirin." Leutik kitu hayang sakitu mah. Ngan ku aing moal dibere. Jang naon? Lantarannya namangan ngaririweuh doang lain dek iman, lain nyoba sia. Nyoba anjeun tah mah ngaririweuh, andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun, ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman. Jak gede hulu tah mah kafirin. Nu mentek, "Ih, Muhammad bejakeun. Innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan." Gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge. Ngan walakinna aktsarhum la ya'lamun, nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa eta teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh. Eta teh undangan siksa mun haju iman bener, tapi lamun teu iman hanas turun mukjizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tuh kieu bae Muhammad contohkeun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Deuleu bae kuari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi, anu lelempangan di muka bumi, seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna. Kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah? Jarafah. Kemudian anu pangleutikna sireum termasuk jelema, hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi. Kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leutik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae. Eta teh pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang eta teh illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndek mere ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir. Tuh manuk saha nu ngahiberkeun, tuh orai saha nu ngalempangkeun, sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun pan eta teh aing deuk menta mukjizat naon deui. Urang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk-manuk bae. Buaya bae, saha coba nu bisa nyieun buaya? Aya ge urang Purwakarta bubuayaan tah mah kitu ge. Pake ulin ku budak leutik tah mah. Nah, dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti
sarua di urusan ku Gusti Allah. Mun ditanyakeun nangieun saha? Nangieun Allah. Nu ngarizkian Allah. Eta manuk boga pabrik henteu? Eta manuk boga sawah henteu? Tapi panjana bisa barang dahar. Nang saha eta ayo? Apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu? Ngan paling ge ulin di sosotan doang. Tapi kan bisa dahar. Urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali. Kudu kos manuk urang, kumaha manuk teh? Manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae. Berangkat isuk-isuk beteungna keleh, balik sore-sore bitonan, beteungna seubeuh. Eta lah ilmu wali. Nah, eta bejakeun ka kapirin-kapirin. Nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese. Bejakeun. Eta sireum nang saha nyieun. Eta orai nang sanyeun, kotok nang sanyeun. Kotok teh lemes tah. Kotok. Oh, mun kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok. Ayam eta bebek Persi nang sanyeun. Eta hese-hese amat dengan mujizat. Hese-hese amat dengan mujizat. Bejakeun. Di urusan ku aing sarua jeung nyana. Mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia, di rizkian sarua jeung manusia, engke di akhirat digiring sarua jeung manusia. Kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu, eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun, nu petot engke dihadirkeun, tetep bae di sidang. Geus beres di sidang kakarak kudu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula. Embe jeung embe ngadu, mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh. Engke kakarak geus beres, jadilah maneh lebu. Kabeh di sidang boro-boro manusa cacakan hewan. Geh, ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah. Tah mejakeun deuk bayang mujizat taon deui eta ge geus cukup mejakeun. Masyaallah karim. Tapi ieu berahasiaan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir. Teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi, teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi, buang kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh. Tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan. Ieu teh aya rahasiaan kajen kumaha ge. Endahan jawaban Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab. Teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna, sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna. Moal aya katuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah. Kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna. Anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai. Bahasana ge make min syai, syai teh isim nakiroh. Isim nakiroh eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun. Bilagah jasa. Tah eta eueuh nu tinggalan, eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji orai nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz. Moal aya nu matak urang keur cicing bae, aju kemudian kadatangan sireum, sireum nyocok urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Ulah pajar eueuh tulisanana. Urang keur leumpang peuting, kemudian aya orai kasempar, orai aju ngegel ka urang aya tulisanana. Ma farrotna eueuh anu tinggaleun. Oh nu tinggalan komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalan. Masyaallah. Tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farratna fil kitab min syai. Oh nu tinggalan kabeh aya tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti aya tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya tulisan nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farrotna. Tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana? Horenganan manusia teh berkarakter hewan.
manusia teh aya nu berkarakter maung, manusia aya berkarakter gajah, manusia aya nu berkarakter kuda, manusia aya nu berkarakter buaya, manusia aya nu berkarakter anjing, manusia aya nu berkarakter babi, manusia aya nu berkarakter bebek, manusia aya nu berkarakter hayam. Ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan. Horeng manusia teh aya karakter-karakter. Mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana, nu kos kumaha karakter maung, nu kos kumaha karakter gajah, nu kos kumaha karakter babi, nu kos kumaha karakter anjing, nu kos kumaha karakter orai. Ieu kabeh asana aya. Aya ni kabeh ge. Nu mantak eta teh hakikat nama ye urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali. Misalnya urang dijadikan ulama, dijadikan wali, ya'lamu ya aulia Allah, kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung anjing, hakikat nama anjeun keur babarengan jeung babi, hakikat nama anjeun keur babarengan jeung maung, hakikat nama anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu lirik nyana teh kakatu. Waduh aya buaya darat neuleuh deui ka hareup, waduh aya maung, neuleuh deui ka dieu aya gajah, neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae, Gus Dur ngomong sakadaekna bae di deuleu kunyana. Meureun kos kitu mah lajajahin jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Singa teh. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon garang-garang dawet. Heuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan. Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto trak bae beungeut gajah. Iya salah mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat. Ditegor kapan ku muridna Mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka Mama. Ai kitu kunaon? Pan Mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui. Jama Mama teh sasalaman jeung jelema. Ai kitu janu sasalaman jeung Mama monyet kabeh. Kan betul batal meureun Mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing bae monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah mantak murikak bulurang jeung wali Allah mah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan. Lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan, nafsul ammaratu bisui, nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleu karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleu nama eta teh maung, ketika jeung polisi bawa eta teh buaya rakeban jelema bae koplok caplok. Sia tuh geus eta mah dibere kaleulewihan ku Gusti Allah jangan ge teu sadarnya ngomong kitu teh. Berhadapan jeung lurah. Wah, iya kuya asana ieu mah. Ya tuh kumaha nya bae. Sidianya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna. Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh. Ieu anu ti mana ieu ayatna mendasar apa henteu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah minta mujizat. Coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man
orang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad deh komo sallallahu ka kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae Masya Allah coba tuh datangkeun coba ka dieu mukjizat cara nu baheula kanaqati wal 'asa wal ma'idah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mukjizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mukjizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikeun meureun ieu karakterna wallahu a'lam tapi lamun di majlis ya nu dihandapkeun tanggal Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh nu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah lempang bae ceknya tirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid ai kitu kunaon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh mushola masjid pinuh ku tai kabeh mantak kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memehna mah henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyeting monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieulah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggalin dina Al-Quran nu tinggalin dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Quran Imam Syafi'i mah nu tinggalin dina Al-Quran naon bae aya lu matak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Quran diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun ma farratna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitabi di Al-Qur'an min syai naon bae ge aya timbul pertanyaan kan panjang teh mun ku kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma farratna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i
pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ke Imam Syafi'i, dicari uman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu ye? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasul. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran. Oh lu kaliwat saya tiga-tiga can dina Al-Quran. Politik aya dina Al-Quran, ekonomi aya dina Al-Quran. Ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Quran. Atuh urang membaca Quranan kan musabakoh doang. Hayang menang piala atau ka Mekah. Juri zaman kos kitu mah. Baca Al-Quran nu maca kula bisa ngureikeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Quran ma farratna fil kitab min syai. Teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh. Ieu lah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun. 19 tahun kita geus kos kitu, umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran. 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambualaya, timimiti syariat, tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ini ayat ya, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge pohara jasa. Masya Allah, etak carita Bang Bara bege can anggeus geus cukup bae heula sakitu jang contoh. Sampaikeun kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun ka dieu, nyontokeun teu Bang Bara mah. Ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teu kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anan. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae. Ya Allah ya Rabbi, nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yusyarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sadajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setacan ditutup ku doa aya Habib Al-Hirid, Habib Abdurrahman Al-Hirid untuk menyampaikan biasa tahunan undangan. Setacan dipersilahkan.